Jadayo ingkang pada tumamu Adipati Arjuna syarakat tatamuan ti Astina sapungkureun Raden Pati Sumitra lan kasepuhan Lurah Semar Kudapawan nirangan tikan itu akrab pertela lele kedah ngandika Rama Guru sumanga putra panjenengan ngahaturkeun semah haturan rawuh poho pangresa Rama Guru anu name Sunting iso kalima Jaro semah bakti jaro ku amah katampi tasih ulah kaget bager tapi nu damang Sumitra sumangga kaula pun Sumitra matrakakeun semah haturan rawuh poh nyuk Maha Guru nuhun Ki Patih nuhun Raka Adipati Tingawanga Yai hatur pangapunten akang Tingawanga Yai aya kawijengan ibaring pangestu Kiraya Sumitra kaula nuhun Ki Sumitra dan Kakang Semar ieu nun kapayun Kakang Semar aduayana morot mati Kang Sinang dong anggen kelor wahreoh dempok demong Surabida mah bapa bener aku anak sumangga jisim abdi pun Semar ngahaturkeun semah parabaktes kuhnyuk gamparan dalem kalayan haturan kata tamu anu neme Sumping Piso Kalima ditarima Semar syukur euy ka anak-anak ilaing si Cepot si Dawala ulah sana ka jero sok balalangor anak-anak ilaing di luar gitu nya mangga kuhnyuk Gusti Anom Tingawanga haturan katampi Kakang Semar nuhun atuh salajengna kula gamparan dalem kersa Sumping ieu teh aya pikir saya naon teu kapira damang aya pikir saya naon pangresa Maha Guru nuhun Sumitra nuhun kalih ti kitu tina naon upi kalepatan ageng sareng alit muga Rama Guru ninggalih ngahapunten sinareng rumaos putra teh Tamelar kuhnyuk Maha Guru jaro atuh sawadina bujeng hingga disuhunkeun ngeunaan hampura sarajan henteu kolot naon ngaranna lamun seuk ama teu hampura ka anak sabalikna ama ge nya kitu Tamelar kam jadi murid dajirim teu bisa teh ai batin mah teu oleh raket jeung panawa teu oleh ngarangkang we dina kongkolak daros nuhun salajengna Rama Guru Kresarawu aya pikir sae naon sinareng ngahaparantos katampi utusan pungawa kaula dina minggu kalangkung naon teh kaula ngahaturkeun walapatra yen dina minggu ieu bakal nepangkeun jodoh pun anak perjiwa ka Gatotkaca oh memang geus katampi ku amaju katampi subuh harita teh subuh nya ieu pisan ama urang ieu cunuk teh bageur sajabana ti kasono kanu dari anak teu kapino damang
ngahaja ama teh menta dibarengan ku tuang rakaat tingawana anu halna sahubungan sareng surat ti Kijaro katampi nyegerakeun yen Kijaro bakal syukuran nepungkeun jodoh ni perjiwa incu ka Gatotkaca bunga ada ama tisu bungangang kasalua luyuan dulur jeung dulur tepi ka kiwari bakal bebesanan hidup jeung Bima ceuk kolot jama moal tepi ka kagoknya kalawan moal tepi ka minahkeun wates namun dina waris memang kitu kuduna nepungkeun jodoh baraya jeung baraya aya basa jodoh teh gagabah samurestu jaro samurestu malahan ama aya karep teh hayang teh angel ama teh nyaksian ngungkulan incu di rapalan kitu ge teh saja nyaksian akan teragi dinten naon gitu dinten Jumaah minggu nu bade dongkap cocok atuh saja bina ti kitu bilih aya hal-hal pidawuh mangga dawuhkeun bae kieu sategesna bageur ngere mangga ngere oh nyangakeun maafnya ya mangga kieu tegesna ama datang sekalian ki hayang ngungkulan dina walimah incu memang Kijaro geus ngukur ama anu pinuh kurasa rumah sahirup sanajan ama ngajentul ukur rongkongna di askina daai batin mah salilana oge babarengan jeung Panawa komo hidup komo Bima di antara murid ama golongan Kurawa jeung Panawa iwati Panawa anu nyaah jeung geus nyamungkeun jasa ka kolot ama tepi ka boga daerah istimewa sok kalimah jasa hidup Arjuna jeung Bima dai urang astina mangan ukur paheras-heras jeung gerong kasanggupan diheulakeun tanyataan sok dipanerikeun malah dina kasanggupan deuk nyaah ka kolot teh keur urang-urang Kurawa mah istu can ngabukti deuk anu nyatana ngageblos tapi ngeunaan kasinungkeman murid ama Panawa tinu ageung kanu alit istu ning sareungep moal aya murid setia iwati Panawa komo hidup malahan ngaran ama boga rasa disirlah kun jadi murid darajat ngaran kolot asa dijunjungkeun kun jadi murid sifatna ku golongan-golongan Panawa sareng ieu anu jadi pokok ieu menjadi pokok atuh dina rasa kanya akarisi kamelang teh tamplok ama teh sabeula sapotong bageur dina mangkukna sanggeusna ama narima surat hidup yen deuk ngawinkeun pergiwa ka Gatotkaca ama teh tuluy bebersih abdas kuramas menekung nunukun di sangar perawatan mujas medi kanu kagungan atuh percis dina malam Jumaah Kaliwon harita aya suaratan katinggalan anu nyongcolan dina tabuh 1 suaratan katinggalan ieu kumaha ungelna dupi ungelna paman ungelna kumaha kieu ungel anu katarima da muringkak bulu punuk lamun seung ama eta ninget-ninget soanten sorak anu teu kadeuleu pokna dorna menang 3 kali menekung nunuhun anjeun ditarima bakti anjeun ditarima ku kaula kitu kuduna anjeun tumarima ka murid da moal aya 2 murid anu saregep sinungkem ka kolot iwati Panawa kitu pek bera tepikeun ka Arjuna bener mah anjeun nyaah bejakeun leres upama Arjuna tulus bebesanan jeung Bima akibatna Panawa bakal runtag ieu ulu tapi itu ieu teh ama teh maksud nepikeun suaratan katinggalan anu katarima hatuh sakali deui upama Arjuna tulus bebesanan jeung Bima nepungkeun jodoh nyi perjiwa ka Gatotkaca Panawa alamat runtag
sakitu ya teh bager ama teh nyaah ama teh deudeuh ama teh malang kan jadi anak aja kadeudeuh ama ulah teu ditarima ieu teh ama teh kadar nepikeun ai amanat hukumna berat dosa lamun teu didugikeun amanat goib kedah ditampi tulus bebesanan jeung 5 panawa runtak ucutan runtak panawa kali amuing ijar meneng Gusti miarasa amiarasa kawis insaf lambat jarok ijar meneng Gusti miarasa Sumabda Arjuna boten nawangsu sakedapanipun minal dina penggalih dangu-dangu kedah temisan aduh sama guru iya jaro amat teu perlu nepikeun kanyaah kana jadi anak sakitu deuk persanten nuhun cenah henteu teu nanaon aya geus ditepikeun mah bagus sareng tibatan runtak langkung sae dibatalkeun ku kaula ulah ujang cilaka dibatalkeun kumaha geus hangkeut itu pertikahan wiwirang gede keur hidup di pihak awewe hajat teu tulus amal lain kudu ngabatalkeun tapi nepikeun soratan katinggalan sanes kedah ngabatalkeun bae sareng tibatan runtak salios batal kaula jaro ulah moal tiasa ditolak persanten kana kasauran Rama Guru aduh cilaka hujan ieu pangaruh deui yang derak dileukeut sapdorna awut-awutan jadina lamun kieu geus teu salah deui tiap-tiap manehna datang ka dieu aya we karuksakan bawa bedo euy ngawinkeun tanggung jawab kaula moal nyanyana ka Rama Guru nya ke bakal nyimit kulit bawa daging wiri-wiri ama datang ka dieu kawin teu tulus wirang keur hidup di pihak awewe sawios wiwirang tibatan panawa bakal pecah bakal aut-autan kira-kira moal nempuhkeun ka ama da ieu anu dipiberat sawios kanggo ngabedokeun mah kaula bade api-api we yen ieu teh soratan katinggalan nu katampi ku kaula heuh moal datang ti amah kitu moal ai kitu na mangkeun ngan ieu dina waktuna ngawinkeun kumaha sawios bedo kumaha lamun kieu jaro jeung tibatan bedo era ku masyarakat ayeuna gambarkeun ku ki jaro lamun seuk negara astina hal waris hidup sabelah astina kudu kacokot kulantaran perang Bratayuda antara perang sadulur Kurawa jeung Panawa deuk nikeun hidup silih paehan jeung baraya silih gempur jeung dulur anu tempatna di Tegal Kruseta deuk nikeun ki jaro bakal adu hareupan perang jeung guru dina waktuna moal ama ge kitu sarua bageure tah ayeuna kumaha lamun kieu Bratayuda ulah ngajadi warisan ka pimilik kumaha lamun panganten lalakina ti astina nyi pergi wa urang cioskeun tikahkeun ka Aom Mandra Komara putra angger siudana beres jangan kajabi teh kitu Bratayuda moal cios upama nepangkeun jodoh anak sareng anak dina kawit bakal janten musuh ayeuna bakal janten besan atuh moal dugi ka saha warisan ya ieu ayana cilaka yang
silakan. Sawyos kitu mangga nakinten-kinten Raden Mandrakomara sukaeun lamun kapunana ditanggung ku ama ditanggung beres lamun kayak kita di rapalan teh dinten naon dinten Jumaah seserahan dinten Jumaah teh tak kumaha upama maksud bener mah hidup teh ngabedokeun ka Bima ama deuk dongkap ka dieu teh dina dinten Jumaah anjing-anjing sakalian ngabantuan gotongan-gotongan narosan bari sakaderan urang rapalan we incuk Mandrakomara ka nyi perdiwa. Garut kaksa bedokeun. Sawios kitu pangrasa. Aduh. Bedo euy pesen suluh teh moal jadi juga. Mangkaning kalapa geus pesen aing. Di sumur Bandung. Aduh cilaka. Riri wabung krieukan ieu aduh juragan Gatot dibedokeun moal teu ngamuk jiga ngamuk cilaka ya kade jaro ulah nempuhkeun ka amanya su ieu aku we ku Ki Jaro bisa anu naroskeun ieu teh soratan katinggalan nu katarima ama larna ka dieu teh bakal menang tuduhan anu goreng bageus ditanggal jawab ku kaula mangga bakal didugikeun ka Kang Bima ayeuna keneh kaula bade ngabedokeun ka pringgandani. Eta masa bodoh bisa ya kejadian itu ieu ama ulah kaciwit kulit ka bawa daging. Nya dina dinten Jumaah meureun ama dongkap ka dieu. Sakaligus seserahan. Kantos Jumaah akan dongkap. Jigana ama teh lain teh sono teh kan jadi anak meureun ama teh kudu kampal kumpul segala rupa bawaeun. Itu ieu kedah diusahakeun da tadina mah deuk ngendong ama teh di dieu teh. Ngan ayeuna mah kaya rupa kieu robah acara ama teh deuk wangsul heula we ka asina. Teu kapino damel sumana. Atuh saya nama saungi we di dieu heulaanan kula. Bageun lain teu nampi cu kasih keun lain waktu. Ha sumitra kitu we nya. Teu kapino damel kaulang nger maen. Urang pakpik kangaranan urang bade seserahan dinten Jumaah. Oh saya ya di kantung ge. Wilujeng Kakang. Mar ditinggalkeun ku kami nya. Mangga. Tada teuing juragan Gatot Kaca upami dibedokeun kaula nu ya silakan naon bedo wah cios juragan Gatot Kaca teh ditinggalkeunana ya aduh mangga geus nyangkol singa Depok udah rengong naon wonten bedo wae jiga nama kana bedo da wala oh silakan kamu juragan Gatot geus moal salah deui juragan Gatot teh atuh mangkaning neme bogoh ka istri wayahna rayi kudu lumampah ka pringgandani ieu surat bawa bebedoan ti akan tapi kade ulah deuk sakali-kali nyaritakeun sumping Rama Guru ti sokalina sadaya-daya kaula nu pangapunten nuhun junjunan abdi gali heula satrasana ngadamel serat geus kapikir bolak-balik wayahna ieu surat Arjuna ngadamel serat kanggo ka Dewi Arini yen pertikahan Gatot Kaca dina dinten Jumaah kapaksa dibatalkeun margi upami cios nikahna bakal jadi mamala runtag panawaan kang isi nanyakeun omat ulah deuk wani nyaritakeun sumping Rama Guru ka dieu sadaya-daya kaula nu sumangga pangresa los Mas Putra Gatot Kaca tiwas kasep ampun teu ngamuk juragan Gatot aduh aya anak kaula nu geurang keh bakal aya mamala benunak tuang raka hamuing-amuing ada tuang raka teh kaula nu upami mireun bedo hal ieu bade kumaha amuk-amukanana tade di HP biwirkan bisi aya nu nanyakeun saha bae omat ulah deuk nyaritakeun aya Rama Guru ti sokalima jauh ti Malang cing nyaah ka kaula pot dan ulah deuk wani nyaritakeun aya Rama Guru ti sokalima moal
Kudu bilah. Beno. Bedo. Lain beno, bedo belegu. Yuk yang. Geus deui. Aduh, bedo. Barang sahabat Armanda. Eca nira. Eca sabagras. Niras nepiaman. Manegina sasauran sapratanipun hingkang raka. Saking mongkol panganan Arya Bima sabak tumakan. Loh. Doser datang euy. Sada Gusti Bima nun. Net. Aja kaget aing datang net. Aduh, Kang, mi HP bibir awas. Abui. Datang irangan teman eueuh pagulingan rana. Datang irangan teman eueuh pagulingan rana. Tapi hatur abdi dal. Haturan sasumpingna nu. Dak terima mar. Abdi asrajinga Syukur. Abdi Ustad Dawala. Diterima wala. Abdi hareng. Diterima reng. Terima kasih. Ulah kaget aing datang net. Nyangakeun semakaturan rawuh Wanyu Prakarya. Dak terima. Kalihna ti kitu Wara kapan jenengan sumping ieu teh aya naon reuwas rai aya naon naon ieu teh reuwas bejakeun ulah lalawara teh kieu dumankeun cenah gelut aing datang ka dieu dik nangtukeun nah aya robah atawa henteu waktu ditangtukeun si Gatot kawin. Uluh. Aing hayang ngerangangai si Incu. Si Gatot umur geus cetuk dawuh can ngarasa bogoh kawe tapi ku si perjiwa kagodag. Dina poe Jumaah ditangtukeun si Gatot dekawin. Hitungan si Arimi dina tabu salapan kudu geus aya di dieu. Nah robah waktu ada wajib. Yo, jawab. Bejakeun. Heis. Sadaya-daya agung paraluna anu kasuhun jemar hapunten anu katedak weninggalih anu dipamrih. Loba. Sakawitna rayi teh bade ngadeuheus ka munggul pawenang bade aya nu didugikeun. Soanaon? Ngeunaan jodoh pun anak ka Gatot Kaca dina wengi Jumaah mangkukna rayi teh nampi suaratan katinggalan ganda meramu aya suaratan katinggalan teu kapinodama naon unggulna Arjuna geura tepikeun ka dulur angin upama seulus perjiwa dikawinkeun ka Gatot Kaca Panawa bakaruntak sakitu ieu kitu nu janten tu kituna muga weninggalih kakang rupina sanes jodona pun anak perjiwa ka Gatot Kaca sareng tibatan Panawa awut-awutan sareng tibatan Panawa bengkah langkung utami urang bedokeun we ulah cios perjiwa ka Gatot Kaca